panggihan ieu anu teu bisa ku kuring dipohokeun. Ngaran kuring Siti. Kuring teh murid sakola negeri Cimahi. Padumukan kuring nyaeta di Leuwi Gajah. Imah kuring teh ngontrak sabab kuring teh pindahan ti Ciberem. Harita kuring jeung babaturan kuring teh ngariung basa istirahat. Tuluy maranehna ngarancanakeun lamun manehna teh hayang muncak ka gunung. Kuring nganyakeun kana eta rencana teh. Singkat cerita, kuring geus karumpul di imah babaturan kuring. Lantaran imahna deket pisan jeung gunung. Ngaranna teh Sinta. Manehna asli penduduk satempat di dinya. Saacana emang manehna teh menta hijin heula ka kuncena. Sanggeus menta izin, kuring jeung babaturan kuring ngariung jeung berdoa. Meh teu diganggu jeung meh salamet weh salila di perjalanan teh. Kuring muncak teh jeung babaturan lalaki. Aya babaturan awewe oge. Anu di mana babaturan lalakina teh aya 8 urang. Ari awewe nama ngan aya 5 urang. Singkat cerita, kuring mulai naik ke gunung. Tina sapanjang jalan, babaturan lalaki kuring teh sarompral. Di mana dia tempat nu paling angker? Ses aya naon ieu? Gara-gara si Jawin anjing. Sompra jadi makin loba nu ka dieu. Bahaya ieu mah. Kuring jeung babaturan kuring teh mulai muncak. Lamun teu salah mah aya ti badalohor. Sanepina ti pos kahiji teh kuring geus ngarasakeun anu aneh. Basa di perjalanan ka pos, kuring manggihan aya keris. Ku kuring eta keris teh dicabut. Bari ku kuring teh dicoo. Nepi ka babaturan awewe kuring nu sejen nyararekan ka kuring. Ari kuring mah ngan seukur seserian bari jeung nancelepkeun deui eta keris. Singkat carita, kuring geus aya di pos akhir anu di mana eta teh pos puncak anu aya di luhur gunung. Babaturan lalaki kuring narinyuh kopi hideung. Anu maksud jang diinum bari jeung ngararoko. Karek oge babaturan kuring ngaregot sababaraha kali. Ujug-ujug babaturan awewe kuring teh ngajak ka handap deui. Neangan tempat anu ieuh cenah.
Kuring jeung babaturan kuring nu lalaki mulai indit ka handap. Neang tempat bari mawa kopi hideung anu satengah deui. Ari babaturan kuring teh kalakah ngomong. Bae antepkeun lah. Jang karuhun. Cek babaturan kuring teh. Sanepina kuring di handap, babaturan kuring anu lalaki teh mararasang tenda. Nya jaga-jaga lamun hujan atawa hayang ngiuhan sabari gogoleran. Sanggeus kitu mah kuring jeung babaturan kuring teh marasak mie jeung nyinyuh kopi sabari ngobrol. Bau apa? Dina eta obrolan geus teu bener. Dimana Si Aleta nggak mau kuring jeung babaturan kuring nu sajen teh sarompral. Mandinya pakai apa mandinya? Pakai cai atuh. Cai itu Waktu air. geus nunjukkeun kana waktuna adzan asar. Basa kuring keur ngobrol. Kuring nempo ka luhur. Kuring ningali aya makhluk hideung anu cicing di sisieun tangkal. Kuring rada teu malire. Kuring masih ngawanikeun maneh. Bari jeung teu malire kanu hal nu kitu. Singket carita, kuring jeung babaturan kuring teh rek baralik. Basa kuring balik teh, kuring jadi sial. Kuring jeung babaturan kuring teh lalabuh wae. Karasana ku kuring, jiga aya anu nyurungkeun. Basa kuring labuh duaan jeung babaturan kuring. Kuring rada soak. Sabab kuring labuh sisieun gawir pisan. Sanggeus kitu kuring nangtung deui. Tuluy ngalanjutkeun deui perjalanan. Basa keur lempang ka handap. Kuring nempo lamun si Sinta teh keur ngomong sorangan. Kuring jadi bingung. Tuluy kuring nitah ka babaturan awewe kuring nu sejen. Jang ngabaturan si Sinta. Tapi anu ku kuring rasakeun mah asa aneh. Anu di mana tadi rame ku obrolan babaturan kuring teh ujuk-ujuk jadi sepi. Siga anu eueuh sasaha. Kuring luak lieu ka kenca katuhu kuring. Ngan basa kuring ngalieu ka kenca kuring. Astagfirullah. Kuring nempo deui aya makhluk hideung. Hareupeun beungeut kuring pisan.
Awakna hidung pisan. Huluna botak. Beungeutna rata. Manehna siga anu calawak. Rek ngahakan kuring. Ngan kuring langsung sadar. Basa ditepak ku babaturan kuring. Singkat carita, kuring geus nepi ka imah. Dina pikiran kuring teh masih kabayangkeun eta makhluk teh. Peutingna kuring sare, kuring ngimpi lamun kuring teh keur muncak deui. Ngan hanyakal kuringan sorangan. Bari jeung paroek. Basa kuring ningali ka sabunderan kuring. Astagfirullah. Kuring soak. Lantaran eta jelema hideung anu katempuk ku kuring teh luncat hareupeun banget kuring. Tuluy manehna ngomong. Rek nampang menikahi. Ngajarku maneti. Taya mata kana ngageugeum ieu tempat. Kuring teh bisa kukumaha. Kuring ngan saukur ngajanteng. Ari jeung hayang menta tulung. Tapi teu bisa. Sanggeus kitu, kuring ngarejat hudang. Tuluy kuring istighfar. Isukna kuring ka sakola teh. Bari rada hulang-huleng, tuluy kuring ditanyaan ku si Sinta. Sabab cek si Sinta manehna dibejaan ku kuncen. Namun aya babaturan anu ngalanggar aturan di gunung eta. Cek kuncena teh aya budak anu make baju beureum. Turuy ngomongna sompral. Eta ciri-cirina teh geus nunjukkeun pisan ka kuring. Tuluy ngomong lamun eta budak teh bakal kaimpi-impi aya di gunung eta deui. Kuring soak. Sabab kuring ngalaman eta ngimpi teh. Kuring ge nyaritakeun lamun kuring nempo si Sinta ngomong sorangan. Hanyakal si Sinta jeung babaturan kuring teh
ngarasa kuring aneh. Sabab cek babaturan kuring mah si Sinta mah aya di tukang ngarobrol lobaan. Jeung babaturan kuring anu kukuring di titah maturan teh ngan ngaheueuhkeun lamun si Sinta teh aya di tukang. Singket carita, basa poe mingguna kuring jeung babaturan kuring nu sejen ka gunung eta deui jang menta hampura. Lamun omongan kuring jeung babaturan kuring teh sompral